dengan mengucap nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kini hadir sebar kancah, salam pembuka dari kami perdana di kesempatan yang berbahagia ini. Menghormati keluarga besar Ibu Tutu sekeluarga. Kini mempersembahkan suatu atraksi sesingaan dilanjut dengan Walengser bersama yang punya keluarga besar dari The Peace of Musik yang asik, New Nada Putra. Awas senajan aturan wilujeng tepang ka urang Sukadana sadayana diwa separakan urang tatang-tatang persiapan mohon mapat pengantin sunat. Urang ngawit handai manggung di pertempatan dia kulan. New Nada Putra makelaran aturan kasadayana wilujeng tepang aturan kasih sakedapan ku warek tirajahan heulanya mohon sangkan mulus panglus berkah selamat hidup murang kali sing jadi murang kali nu soleh tur solehah amin ujang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ampunun palun ka Gusti Maha Suci. Amin ampunun palun ka Gusti Maha Suci. Kendapan jiat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngaguar laratan titis waris nini aki
jang musikna alonan heula sakedap alonan musikna jang dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sakieu seueurna jalmi nu ngawaler salam numbung sakedikan daun salam daun cereme cak nah kitu cakep atuh meuni garoreng gawe tingan balikan deui daun salam daun cereme ngajawab salam teh meuni kurang rame cik sakali deui ku warek didoakeun nu ngawaler salam mudah-mudahan sing panjang umurna loba rezekina lancar usahana sing dilalunaskeun hutang emokna jang percaya orang dia mah tara kanu emok percaya ulah mah heueuh tara orang dia mah nyabunya heueuh tara eureun atuh unggal poe teman-teman teuing atuh buset tah yeuh bagja dina dangat ayeuna teh leuh kasep neng geulis hidup dina dangat ayeuna teh baris ditumpakeun kana singa dedeh bagja sate acan ditumpakeun kana singa ayeuna aya mamah hidupnya sok geura dicium heula panangan mamahna sok mohon nyuhunkeun pidoa restuna itung-itung doa ieu teh mudah-mudahan ieu murang kalih teh sing janten murang kalih nu soleh tur solehah amin seueur rezekina nya mohon sok uihan deui geulis di aduh ieu mah encan ge encan geus dibere jang keur meuli es uihan deui nya cik komisi aduh dipotong deui wae ieu mah cici nu rada lami heula dicium pananganna itung-itung nyuhunkeun pidoa restu tinu jadi mama neng geulis salapan sasih lamina hidup dikandung ku mamah tapi ente pundung mamah mah gubragna hidup ka alam dunia teh alatan tinu jadi mamah dina dangat ayeuna hidup alhamdulillah parantos mamah nagaduh rezeki oge aya hutang sahur carek cenah kulantaran aki parantos ngantunkeun urang sadayana ti payun nya dina hidup numpak singana baris diais ku emak cenah geulis alhamdulillah nya ayeuna parantos laksana hidup arek ditumpakeun kana singa kulantaran kitu ka akina atanapi ka sepuh-sepuh hidup eyang nini uyut kum teu diwiji-wiji nu aya di ieu patempatan ulah jadi kageuleuhan ulah jadi kagorengan mudah-mudahan alif ulah rek nagih dewata ulah rek menta nya geulis ayeuna hidup baris ditumpakeun kana singa hayu mana emakna nina mak salim heula ka emak salim heula ka emak cium panangan emakna nya mak neng dina danget ayeuna baris tumpak singa mak alhamdulillah nya maknya keun kanu tos teu aya mah titip salam jeung titip doa mudah-mudahan sing tenang ti dituna Allahumma gfir lahu warhamhu wa'fu anhu al-fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hayu neng diais ku emak tiasa ngaisna mak sok tasna disimpen heula atau dititipkeun heula mangga mohon nya sok di akod we kitu di akod nya nya sok mamah palih kenca atanapi nengna palih katuhu tos wios teh naon nya atos alhamdulillah parantos laksana ditumpakeun kana singa ayu jang